di mana orang ngajaga karena perintah Allah jeung hakna Allah maka yah patuka. Naon artosna? Allah bakal ngajaga ka anjeun. Kumaha cenah Allah ngajagana Allah teh mahfudhah wa ma'unah. Allah bakal ngajaga urang, Allah bakal ngajaga keluarga urang, Allah bakal ngalindungi urang. Urang jeung keluarga teh ladang urang ngajaga perintah Allah jeung hak Allah tadi. Ladang ibadah keluargana urang dijaga, ladang salatna, ladang saumna urang teh dijaga ku Gusti Allah teh. Budak batur mah tepikeun ka talangsara. Budak batur mah tepikeun ka pergaulan bebas. Nah, alhamdulillah budak urang mah sok sanajan diliarkeun tapi dijagi we ku Gusti Allah. Naon margina? Urang ngajaga kana perintah Allah. Allah ngajaga kana perintah. Kana keluargana ya padukallah. Mahfudhah dijaga, diraksa, ditulungan, disebut maunah. Sagala urusanana dijaga digampangkeun Gusti Allah disebut maisur. Allahumma yassir lana umurana. Jiga nama urusan urang teh teu bisa dipecahkeun ku urang mah. Barokahna ti mana ibadah urang perintah Allah teh. Ku Allah digampangkeun urusan urang. Maisurah. Allahumma yassir lana umurana. Dina paningali jelema mah ieu teh naon urusan urang teh moal tiasa dipecahkeun. Kersaning Gusti Allah mah tiasa dipecahkeunana. Tah ladang urang amal ibadah. Allahumma yassir lana umurana. Terus Allah ge bakal ngajaga ka urang. Naon ngajagana? Ngajaga kana hati urang. Nalika urang dipasihan sakinah. Naon sakinah teh? Hirup tenang. Ladang ibadah teh hirup tentrang jeung keluarga. Sakinah mawadah warahmah. Caroge ibu nyaah murang kalih balagir eta caroge nyaah murang kalih bagir teh eta teh abroron teh rizki ti Gusti Allah. Ladang naon? Ladang ibadah urang. Nu dijaga Gusti Allah ngabuktoskeun kana kasakinahan, katenangan hirup. Batur mah riweuh jeung riweuh datara ibadah, urang mah osok ibadah alhamdulillah Gusti dijaga. Batur mah hirupna teh rungsing jeung rungsing, ngeluh jeung ngeluh. Urang mah alhamdulillah diberi katenangan sok sanajan asa aya tapi hirup teh tenang. Tah eta penjagaan ti Gusti Allah nyata sakinah. Anu salajengna Allah ngajaga ka urang teh urang dipasihan hidayah. Naon hidayah teh? Pituduh. Aya we jalan teh. Jalan jang naon? Jang nuju ka Gusti Allah teh. Jalan jang tawaju ka Gusti Allah, usul ka Gusti Allah teh aya we. Nemawi hoyong urang dugi ka Gusti Allah teh kada dibimbing. Kusaha bimbingnya ku Allah langsung. Dibimbing tapi Allah ge ngabimbingna aya syariat. Kajalmi dibimbing ku mursyid, dibimbing ku jalmi-jalmi anu saleh, dikenalkeun ku urang jeung jalmi-jalmi saleh nu tiasa bimbing urang ladang ibadah urang eta teh. Urang nyungkeun ka Gusti Allah, ihdinas siratal mustaqim. Gusti pasan abdi hidayah kana jalan anu panceg. Da abdi mah Gusti teu panceg wae, luar leor wae, kadang getol-getol, keur hoream-hoream. Da nyungkeun ka pancegan ladang ibadah eta teh ku Allah bakal dipasan hidayah. Hidayah pituduh diterangkeun, dituduhkeun kana jalan nu tiasa ngenalkeun urang ka Gusti Allah.